Mak, abi rek main bola nya di lapang yang barudak. Nya sok jang, tong buri teuing nya. Nya, Ade ka mana? dek ke lapang. Abi bade ngilo tuh. Cicing rek main bal. Nya atuh. Din, hayu orang amang. Hayu amang naon? Hayu orang main congklak. Hayu tuh kalebet ke dia. Jadi kiper. Mah, orang haus yang balik bola. Coba tuh. Terus. Yon, ayo lu. Ayo tuh. Kemarin oleh. Congklak, rek gua mah. Orang bosan yuk menangan wae. Congklak teh naon sih? Congklak atau dapur nya kakak ulina make papan kayu atau plastik anu panjangna kurang lebih 40 cm, lebarna kurang lebih 15 cm. Anu warna make logam di sasaran hiji. Keras umur logam merah di Asia, itu paus atau siki congklak anu tos disajikan. Cara mainnya kumaha? Mainannya eta asupkeun kubu kana liang congklak tiap liang 7 buah. Nama mainana bareng jeung balawan. Jas saya selesai hiji nu pae gantian mainna terus we nepi ka aya nu meunang. Ai manfaatna teh naon? Manfaat congklak teh bisa ngalatih motorik halus kusabab menggunakan otot leutik, koordinasi kanon, jeung ngeungeun barudak. Congklak oge bisa ngalatih kesabaran, diajar ngitung, paham keaturan, jeung ngalatih kesabaran. Hom pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng. Hom pim palayum gambreng. Ya, hiji. Yes. Wait. Ya, orang kedua. Orang katilunya. Ini laki ya mana sih Dioneng Senep teh? Oh ini ada laki. Masih tadi tunggu. Ayo. Ayo tuh. Ayo. Itu kemarin naon? Ieu teh ngaranna engklek. Naon ari engklek teh? Engklek teh mangrupikeun kaulinan tradisional loncat kana pesawat datar anu digambar dina tade ku ngadamel gambar kotak teras loncat nganggo hiji suku tina hiji kotak kana kotak anu salajengna. Dimimitian ngalungkeun beling keramik atawa batu anu biasa disebut gaco kana anu munggaran kotak sareng kotak-kotak salajengna. Pamain anu kahiji micen gaco sareng henteu kedah ngaleuwihan kotak anu disayaeukeun. Upami gaco ngaleuwihan kotak maka pemainnya didiskualifikasi. Nu dibutuhkeun jeung main engklek teh aya 2, nyaeta kapur sareng batu. Manfaat main engklek nu kahiji ngalatih katangkasan anu main, kadua ngalatih kaseimbangan gerakan, nu katilu ngalatih kekuatan otot, nu kaopat ngasah kemampuan sosialisasi sareng sesama. Mas maghrib we. Balik we yuk. Ayo tuh. Ayo. Dek rumah teh.
Thank you.